Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya-baraya nepangkeun simkuring Nandi Sanusi Muhammad Idris dina ieu video simkuring baris medar ngeunaan dialek atawa bahasa wewengkon Sunda Kuningan jeung Sunda Priangan nyaeta Bandung. Nah, dulur-dulur sadayana, bahasa Sunda teh mangrupa salah sahiji bahasa nu aya di Indonesia. Bahasa Sunda teh kawilang beunghar oge rea pisan perbedaanna di antara hiji wewengkon jeung wewengkon nu liana. Nah, dina ieu kesempatan simkuring rek ngabedakeun bahasa Sunda nu aya di wewengkon Kuningan jeung bahasa Sunda nu aya di wewengkon Bandung. Bahasa teh miboga sifat arbitrer, nyaeta mana suka, anu mana ngandung arti. Bahasa bisa dipake luyu jeung kaayaan oge wewengkon sewang-sewang anu miboga kasapukan di wewengkonna sorangan ngeunaan bahasa wewengkon nu dipakena dina kahirupan sapopoe. Hayu urang lajeng we kana contoh-contoh bahasa nu aya di wewengkon Kuningan. Contoh nu kahiji nyaeta aya kecap menit. Nah, di Kuningan mah bahasa wewengkon aya nu namina kecap menit. Upami dina bahasa Indonesia mah nyaeta pusing. Nah, upami bahasa wewengkon Bandung mah kecap menit ieu teh mangrupa lieur. Lieur teh nyaeta kondisi kaayaan pikir anu keur janggar. Contoh nu kadua dina bahasa wewengkon Kuningan aya kecap kandi. Nah, benten sareng bahasa wewengkon Bandung mah. Di Bandung mah bahasa Sundana nyaeta kamana. Upama dina bahasa Indonesia nyaeta kemana. Contoh nu katilu dina bahasa Sunda wewengkon Kuningan aya kecap teoh. Anu mana ilaharna di Bandung mah masyarakat nyebatna nyaeta handap. Upama dina bahasa Indonesia miboga arti bawah. Contoh kalimat dina kecap teoh teh misalna kieu. Eta aya ucing dina teoheun meja. Nah, eta teh mangrupa bahasa wewengkon Kuningan. Benten deui upami di Bandung mah kieu dina nyebatkeunna teh. Eta dina handapeun meja aya ucing. Tah mung tiasa sakitu nu tiasa kapihatur, hapunten bilina aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.